ngarasa leuwih kuat, ngarasa leuwih kuasa. Ngarasa panggilna urang can pernah apal kumaha rasana jadi jelema anu ku urang dihina. Urang can pernah apal kumaha rasana jadi jelema anu ku urang direndahkeun. Santena eta oge jelema keneh teu saeutik korban anu akhirna bunuh diri, depresi jeung akhirna karena tindakan kekerasan. Bakal dapikeun ka iraha ieu jadi siklus. Di hiji sakola aya 2 budak anu sok ngabuli, malakan jeung nu sanesna. Murid baru saha Tania. Itinangan ge siga anu geus turun. Assalamualaikum barudak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang Bu. Di dieu di pageureun Ibu aya murid baru namina Tania. Perkenalkan nami adik Tania, pindahan pesantren Ti Al-Amin. Ibu kana geus lucu lugesan. Ngeker itu barudak. Mangga ka Tania cari di gigireun Alia. Tapi aku tengah aja. Bohong, kadang itu tadi si Santi ngomong. Cokot we. Ingetna. Hei ulah kitu kemuridannya teh. Tapi saya memang itu mana? Memang kawai saya bisa kedatang. Kuron sih abi kudu dibully, abi teh capek. Amanat tina cerita ieu nyaeta hiji jauhan kalakuan ngabuli. 2. Laporkeun ka jalmi anu dipercaya seperti kolot, guru, atau pihak berwajib lamun aya pembulian. 3. Tanamkan di diri urang lamun sadayana makhluk teh kudu saling menyayangi sareng menghargai. Mung sakitu wae anu tiasa ku urang ditampilkeun, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.